Di Nurul Hikmah bade ngajelaskeun materi bahasan tradisi Sunda. Materi bahasan tradisi Sunda. Bahasan atawa pedaran teh tulisan anu medan hiji pasualan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih. Boh tina hasil panalungtikan, boh tina hasil pangalaman sorangan, tangtuna aya pangaweruh ka nyaho anyar nu gede mangfaatna keur pamaca. Wangun tulisan bahasan. Hiji nyata argumentasi. Argumentasi teh wacana anu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alesan anu kuat, nepi ka percaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Dua nyata deskripsi. Deskripsi teh pikeun nangtukeun hiji tulisan kaasup kana jenis karangan naon, tingali bae sabagian gede cara nulisna atawa eusina. Struktur tulisan bahasan. Struktur tulisan bahasan diwangun ku bubuka, eusi, jeung panutup. Minangka bubuka atawa pangantir, tulisan bisa kunerangkeun gambaran tepat, nyaritakeun naon-naon nu rek dipedar atawa nyaritakeun perkara nu sejen anu patalina jeung bahan babandingan. Bagian eusina mah nyaritakeun isi bahasan sedangkeun bagian panutup minangka pangkasan tulisan. Bahasan bisa ku kucindekan hareupan ku hareupna jeung nyaritakeun kaayaan kiwari boh nu hade, boh nu goreng pikeun ngirut pamaca. Nulis bahasan. Nulis bahasan nyaeta aya 5. Hiji, neangan ide atawa ilham. Biasana sok hese neangan ide. Keur nulis bahasan teh, teu kudu jauh-jauh neangan ide, cokot we tina pangalaman pribadi jeung objek sabudeureun urang. 2 nyata nangtukeun jejer. Jejer teh inti tulisan bahasan. Saenggeus manggih ide, urang kari mikiran perkara naon wae nu rek tuliskeun teh. Teu kudu rea teuing nu perdar, hadena mah nu matak ngirut umpamana di tempat sabudeureun hideuk aya tradisi jeung budaya Sunda. 3 nyata nyusun rangka tulisan. Saenggeus nangtukeun jejer, jieun rangka tulisan dumasar kana struktur tulisan bahasan nu eusi jeung panutup. 4 nyata basa anu digunakeun. Basa teh papakas atawa alat utama dina tulis. Dina nulis bahasan ilhamna ngagunakeun basa loma. 5 nyata nangtukeun judul. Nangtukeun judul teh karangan hadena ku 2 atawa 3 kecap nu luyu jeung jejer. Matak ngirut jeung ngahudang kapanasaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Syaira Nabila ti kelas 12 MIPA 3 bade ngajelaskeun materi ngeunaan carita wayang. Carita wayang nyaeta carita anu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang. Ari wayang teh robahan tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Carita wayang teh asalna ti India, asupna urang mareng jeung asupna agama Hindu. Terus mekar nepi kiwari tangtu wae aya nu robah bau ditambahan atawa dikurangan caritana, tokoh palakuna, tempatna jeung sajabana. Dina pagelaran wayang kulit nu sok dilalajoana teh biasana sok kalangkangna nu katembong tina kelir atawa layar, jadi ku ayana cahaya tina balincong. Jelema nu sok nyaritakeun jeung ngigilkeun wayang disebutna dalang ieu gambarna. Wayang nu kungsi hirup di Indonesia teh teu wayang golek jeung wayang kulit wae, jadi aya nu lainna oge. Kahiji aya wayang purwa. Wayang purwa teh nyaeta robahan tina parwa nu hartina mimiti, biasana lalakon. Nah di mimiti jadi sababaraha parwa nyaeta lalakon Mahabharata jeung Ramayana, sarta tuluy dianggap wayang kulit nu mimiti diayakeun di Pulau Jawa. Nu kadua wayang gedog nyaeta wayang kulit keneh nu sok ngalakonkeun carita Panji saperti Panji Samirang, Prabu Dramawulan, Menak Jingga jeung sajabana. Namun wayang titi teh nyaeta disebut oge wayang potehi, jadi nyaritakeun lalakon ti negeri Tiongkok. Anu kaopat wayang beber nyaeta lalakonna digambarkeun dina lawon tuluy dibeberkeun. Nu kalima wayang lilingong. Jadi wayang lilingong di Cianjur mah disebutna wayang klitik. Jadi lalakonna mupu kembang jambatan besi. Jadi bedana wayang klitik jeung wayang lilingong teh nu aya di Cianjur eta bedana tina tokohna. Nu kagenep wayang wong nyaeta wayang jelema lalakonna Mahabharata. Anu katujuh wayang krucil nyaeta cara wayang golek keneh di Surabaya disebutna wayang klitik. Nu kadalapan wayang klitik nyaeta wayang golek tapi nu laletik ditanggapna tina beurang, wayangna Peter John, Kapten Tek jeung sajabana. Nu kasalapan wayang saluh. Jadi wayang saluh teh wayang tina kulit nyaritakeun lalakon sajarah Indonesia pikeun panyuluhan atawa tokoh-tokoh jalma kaenakeun. Nu katerakhir wayang golek dijieunna tina kai kawas boneka Sumebarti Jawa Barat. Ngaguar Satikaning Dalang. Satikaning Dalang asal kecapna tina santika hartina ilmu, keur ngatik dalang sangkan masa gilir sinatria. Dina dunia padalangan aya nu disebut tetekon nyaeta antawacana, misalna renggep, engeus, tutuk, banyol, kawiradia, paramakawi, amar dibasa, paramasastra, awi carita, amar dawa lagu, jeung sajabana.
Pagelaran wayang teh lilana sapenting jeput, pagunemanana make basa Sunda. Ari jejer carita nama biasana nukil tina carita Mahabharata jeung Ramayana. Waditra nu dipake mirigna gamelan salendro, nu ngawangku bonang, bonang rincik, kenong, goong, kempul, kendang, rebab jeung sajabana. Dina pagelaran wayang teh aya sawatara istilah. Aya opat, nu kahiji murwa, nyaeta suluk atawa siloka bubuka pagelaran anu dikawihkeun ku dalang dina wiwitan caritana. Nah, murwa oge kaasup salah sahiji puisi padalangan. Kadua nyandra. Nyandra nyaeta deskripsi adegan make basa prosa pakliran wayang. Jadi nyandra teh aya dua rupa, janturan jeung pocapan. Namun janturan teh basa lancaran atau prosa anu diguyurkeun pikeun nyaritakeun jejer atau adegan. Jeung oge dibarengan ku gamelan. Lamun pocapan mah henteu dibarengan ku gamelan. Nu katilu kakawen. Kakawen teh mangrupa basa kawi atawa titiron nu sok dipake mamanis atawa pamantes dina ngadalang minangka basa pamidanganana. Nu terakhir aya antawacana. Nyaeta caturan wayang dina adegan antawacana teh sami sareng dialog dina drama. Nang bedana drama mah diucapkeun ku lobaan, lamun antawacana mah sorangan nyaeta ku dalangna. Ieu gambar mikawana tokoh dina pawayangan Mahabharata aya protagonis jeung antagonis Pandawa jeung Kurawa bisa ditempo. Nu terakhir aya gambar silsilah Mahabharata oge. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Raisa Prilia Gunawan di kelas 12 IPA 3. Di dia Abdi akan menjelaskan tentang resensi film. Resensi film teh eusina sinopsis atau ringkesan galuyurna cerita film, kaunggulan jeung kahengkeranana. Katut netelakeun nu ngagarapna, ti mimiti sutradara, produser, aktor jeung aktrisna. Mangfaatna nyaeta nu kahiji, mikaweureuh ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeran film anu diresensi. Nu kadua, maparkeun gambaran kanu rek lalajo ngeunaan hiji film sajabana secara singlet. Nu katilu, ngasongkeun saran atawa kritik ka sutradara film ngeunaan karya nu dihasilkeunana. Nu kaopat, mikaweureuh kesang tukang jeung alesan digelarnana hiji karya film. Nu kalima, nguji kualitas hiji ku cara dianalisis kaunggulan jeung kahengkeranana. Kitu deui sok dibandingkeun jeung karya anu geus medal saheulanana. Lengkah-lengkah nulis resensi film nyaeta nu pertama tulis identitas film, nu kadua tuliskeun ringkesan carita film nu rek diresensi, nu katilu tuliskeun kaunggulan jeung kahengkeran film nu rek diresensi, nu terakhir tuliskeun kesimpulan. Sekian dari Abdi. Hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Siti Nurhalisya Mulyani di kelas 12 MIPA 3. Abdi di dieu bade mempresentasikan materi nu ngeunaan mintonkeun drama. Drama teh genre atawa jenis sastra anu nerangkeun gerak kahirupan manusia. Drama nu depis realitas kahirupan, alam jeung kabiasaan manusia, ngaliwatan partisipasi, sastra dialog nu srage. Mikawano perkara drama. Kecap drama asalna tina basa Yunani, dramoy hartina niru atawa niron. Nurutkeun kamus LBBS basa Walanda nyaeta carita sandiwara anu mantak sedih jeung carita anu mantak pikarunyaeun jeung mantak pikasediheun. Cindekna drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman. Di antara pakuna kalasan dibarengan ku keterangan-keterangan sejana nya dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan. Drama di pasing-pasing nurutkeun sababaraha dasar nyaeta drama wangun. Drama wangun lancaran dibaca atawa diucapkeun dina wirahma basa lancaran. Wangun ugeran. Drama wangun ugeran paguneman teh dina wangun ugeran boh mangrupa sajak bebas. Lamun paguneman nu mangrupa sajak bebas dibacana diheulangkeun. Pamelarana. Medium lisan. Sastra lalakon nu make medium lisan saperti banjet, longser, sandiwara digolongkeun kana teater balerea atawa teater tradisional. Tulis. Sastra lalakon anu aya naskahna sok disebut drama. Sumebarna. Dumasar kana sumber nyiptana atawa sumebarna. Drama nu dicipta dumasar nu geus nyampak. Drama nu dicipta dumasar kana kahirupan masyarakat. Secara lahiriah, dina wujud karangan drama aya hal-hal anu geus maranti. Di antarana A. Patelaan palaku anu ngabarendekeun ngaran
jeung katerangan ngeunaan palaku. Sok sanajan aya oge drama anu henteu make patolaan para palakuna. B. Babak jeung adegan anu ngabagi-bagi karangan drama dina hiji babak dilalakonkeun kajadian-kajadian di hiji tempat dina saruntuyan waktu. C. Candraan dina awal babak nyaeta nerangkeun kaayaan latar, suasana, palaku, kajadian jeung lainna. Paguneman kalimah langsung para palaku anu silih tempas. Prolog jeung epilog. Prolog teh ditulis dina awal drama jadi manggala sastra dieusi nu katerangan atawa pamanggih pangaran ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun. Epilog teh ditulis dina panutup drama dieusi ku kacineka lalakon jeung nasehat pangarang beunang dibandingkeun jeung raujah pamungkas atawa panutup dina carita pantun. Tata krama mintonkeun drama. Drama atawa teater teh dirojong ku sawarta unsur, di antarana pamaen, sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung seksi-seksi kapanitiaan sejenna. Mun urang rek ngagarap pintonan teater di Sakura, sakurang-kurangna kudu natahkeun hal-hal ieu dihandap, nyaeta A. Nyusun kapanitiaan, B. Nangtungkeun para pamaen, sutradara jeung jadwal latihan, C. Unggal pamaen kudu latihan vokal lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngoncrang, D. Unggal pamaen kudu latihan ngolah paroman atawa mimik jeung renggak ekspresi tubuh jeung dina prugna pagelaran kudu kompak tur tertib. Materi nulis artikel. Naon anu dimaksud artikel teh? Artikel mangrupa karya tulis anu disusun pikeun ngabrehkeun pamadegan nu nulis kana hiji fakta atawa data atawa pamadegan batur dumasar kana runtuyan logika anu tangtu. Ciri-ciri artikel, nu kahiji ditulis kalayan asmana, byline story. Nu kadua, ngandung gagasan aktual bisa wae kontroversial. Nu katilu, gawasan atau ide ditepikeun kudu aya patalina jeung kapantingan rereana masyarakat nu macana. Kaopat, ditulis secara referensial kalawan visi intelektual. Kalima, dibidangkeun dina basa anu hirup, hegar, populer, tur komunikatif. Nu kagenep, singget tur tuntas. Nu katujuh, orisinil atawa asli. Syarat-syarat nulis artikel. Hiji, basa nu digunakeun kudu jelas tur komunikatif. 2. Dilojong ku pamanggih ahli atawa data hasil panalungtikan. 3. Temana kudu aktual. 4. Perkara nu dipedal kudu hal-hal nu penting tur aya mangpaatna keur pamaca. 5. Kudu dimuat tina koran atawa majalah. 6. Kulantaran artikel mah dimuat tina media cetak, nyatang teu we cara nulisna kudu diluyukeun jeung aturan nu geus ditangtukeun ku direktur koran atawa majalah. Wanda artikel. Hiji, predikatif nyaeta eusi pedarana ngeunaan perkara anu can kajadian dumasar sawangan atawa analisis pangarangna. 2. Eksploratif nyaeta eusi pedarana lebet ku fakta-fakta anu luyu jeung sawangan pangarangna. 3. Deskriptif eusi pedaranana ngagambarkeun hiji perkara atau mangrupa persoalan dina kahirupan. 4. Ekspansif eusi pedaranana ngajenrekeun atau ngajelaskeun kana hiji perkara ka pamaca dumasar kana pamadegan pangarangna. Adegan dina nulis artikel. Hiji, judul. Kedua, alinea buka. Katilu, alinea panandeus atawa waruga eusi. Nu kalima, alinea pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Denisa Eka Putri sareng abdi bade ngajelaskeun bagian bab carita pantun. Carita pantun atawa lalakon pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan atawa ritual anu disebut mantun. Mantun biasa dipiri ku kacapi sarta biasana dihaleungkeun. Carita pantun biasanya dipagelarkeun sapeuting ceput nepi ka tutup teh dimimitian ti basa Isa. Ukuran carita pantun umumna paranjang dumasar kana mediana. Carita pantun gelar dina lisan sarta ngandung hal-hal anu mere kesan pamohalan. Carita pantun teh kaasup sastra lisan, turun-tumurunna jeung sumebarna tata lepak ku cara lisan. Munasabah upama dina kamakaranana timbul sababaraha versi. Aya pantun Bogor, aya pantun Priangan, jeung pantun Baduy.
Upama nilai kana eusina cerita pantun teh umumna ngabogaan pola anu sarua nyaeta ngalakonkeun raja pajajaran anu keur ngalegaan negara anyar atawa neangan pijodoheun. Ari pola jalan carita pantun umumna teh kieu satria ngalalana upamana bae lantaran neangan putri piprameswarieun sapanjang ngalalana loba kajadian anu karandapan saperti paparangan jeung musuh akhirna satria pajajaran teh unggul perangna tuluy ngadahup ka putri sarta ngadeg raja. Nilai kana alur ceritana aya dua golongan nyaeta galur leunjeuran jeung galur simpai. Galur leunjeuran nyaeta galur carita nu ngaleunjeur lempeng kapanggihna tina tinetan reruntuyan kajadian dina unggal episodena. Dina pungkasan carita anu ngalalakon teh henteu kacatur mulang deui ka negara asalna. Lalakon pantun nu kaasup golongan galur simpai teh henteu rea contona pantun Ciung Wanara, Lutung Kasarung jeung Munding Laya di Kusuma. Lalakon pantun anu leunjeuran caritana galur simpai teh umurna leuwih kahot atawa batan anu caritana galur leunjeuran. Upama nilai kana wanguna cerita pantun teh mangrupa wangun ugeran atawa puisi. Bagian carita pantun nu kahiji aya raja pamuka, nu kadua narasi, nu katilu deskripsi, nu kaopat dialog atawa monolog, nu kalima raja panutup. Nu kahiji raja pantun. Bagian raja teh biasana sok ditembangkeun ku juru pantun samemeh mangkat carita. Si raja mangrupa sanduk-sanduk kakaruhun lantaran rek ngamimitian mantun. Sanduk-sanduk teh artina menta izin, menta pangkarkasa jeung pangriksa tinu ngageugeuh eta lembur sangkan saralamet. Menta kasalametan teh lain keur nu dipangmantunkeun bae tapi kaasup nu mantun jeung nu lalajo eta pantun. Raja mangrupa salah sahiji ciri utama anu ngabedakeun carita pantun jeung seni atawa sastra sejenna. Nu matak mantes upama aya nu nyarita lain carita pantun upama eueuh rajahan. Nu kadua ada narasi pantun. Bagian narasi atawa nyaritakeun ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Beda jeung raja katut kajadian deskripsi atawa papantunan, lebah bagian narasi mah henteu ditembangkeun tapi sanajan kitu angger bae dipirik ku kacapi najan ukur digalantangkeun bae oge. Nu katilu aya deskripsi pantun. Bagian deskripsinya eta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian saperti Putri Dangdan, Lengser Lumpat, Satria Perang, Satria Ngapung, Hayam Diadu jeung sajabana. Salian teh eta bagian deskripsi teh ngagambarkeun oge pangrasa hate saperti sedih, ngagres, ngenes, ambek, hareuneg jeung sajabana sarta ngagambarkeun kaayaan. Bagian deskripsi teh sok dihaleuangkeun ku juru pantun nu matak sok disebut oge papantunan. Kaasup bagian nu dipikareseupeun lantaran umumna juru pantun ngagunakeun gaya basa babandingan anu lucu tur harikartural pikeun ngagambarkeun kajadian atawa kaayaanana. Nu kaopat aya dialog atawa monolog. Bagian dialog atawa paguneman nyaeta paguneman antara paparalakuna. Sakumaha umumna dina karya sastra lainna dialog teh diantarana pikeun ngagambarkeun watek atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalan carita sarta nepikeun gagasan-gagasan. Ai monolog teh nyarita sorangan atawa nyarita dina jero hate. Contona monolog Lutung Kasarung dina pantun Lutung Kasarung. Nu kalima aya rajah panutup. Rajah panutup teh hampir sarua jeung pengertianna rajah dilihur. Ngan ari rajah panutup mah dihaleungkeunana pas di akhir carita pantun. Sakian nu abdi sareng rerencangan abdi nu bisa disampaikeun. Mohon maaf bila aya kalepatan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.